Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun simkuring sapara kanca sejak medar hiji perkara anu tangtos mudah-mudahan tiasa ngabantos para ayi-ayi para saderek sadaya anu merjogikeun hiji informasi ngeunaan sajak. Nemutkeun akang sareng teteh naon sih depi sajak teh sapertos kumaha? Cobi ku akang heula nemutkeun akang kumaha sajak teh. Janten sajak teh nya Naon? wangun sastra dengan samperan anu teu pati kauger gitu. Tas teh made. Beda teh sajak kumaha saur teteh? Iya, jadi sajak teh salah sahiji jenis wangun ya, jenis karya sastra anu teu pati kauger ku aturan-aturan. Jadi bebas teh henteu kauger ku aturan guru lagu, guru wilangan atawa pada lisan, jadi bebas. Estu kumaha panyajak we pangintennya nah bade pondok nah bade panjang tah anu sok mindeng aya patarosan timurang kalimah sapertos kieu ibu dupi sajak teh puisi dupi dina bahasa Sunda puisi eta sorangan sapertos kumaha teh Janten saleursama eta keneh nya. Nanging lamun di Sunda mah puisi teh mangrupa wanda karya sastra anu puisi teh mangrupa karya sastra anu kauger teh. Jadi anu kaiket ku aturan-aturan. Ya boh eta guru lagu, boh guru wilangan, pada lisan, engang jeung rea-rea ada deui. Gitu. Tah saja kalebet kana jenis puisi. Tapi puisina puisi nu anyar. Sabab mangrupa karya sastra sampuran teh saur Eka ya. Sampuran teh naon sih? Eta teh mangrupa karya sastra anu aya naon eta teh pangaruh boh eta tina agama, boh tidak tina nagara gitu atau kabudayaan janten nya jadi ka mana-mana gini. lah saudara stres sama dia teh Iya, resep emang pingin teh taraliran-liran iya janten aya pangaruh ti nagara sejen atau ti sastra sejen gitu. Salah sahijina sajak. sajak berarti sajak mah wangun puisi nanging bebas dupi dina sastra Sunda nyalira ya Kang ya nah aya karya anu iket pisan ku aturan naon manawi contona Kaiket pisan ku aturanna sapertos ieu sindiran. guguritan pangintennya Guguritan, wawacan. berarti sajak mah henteu sapertos guguritan teu kada aya Betul. aturan pada lisan sareng sagala rupina Lumantung kreativitas pengarang. teras nu bade ditaroskeun teh nah dina sajak teh aya papasinganana atawa sajak teh bebas teh kumaha nu ngarang gitu Janten kieu upami sajak teh dina Sunda mah aya di pasing-pasing jadi dua. Anu kahiji sajak epik sareng dina deui sajak lirik. sajak epik sareng sajak lirik Mohon. Upami sajak epik mah sajak anu ngalalakon nyaritakeun hiji jalma atau hiji kajadian gitu. eta disebut epik Mohon. Sapertos kieu contona teh Cadas Pangeran gitu. Upami sajak lirik mah sajak anu ngagambarkeun rasa nu ngaranna. estu Ngebreh. ebrehkeun Oh, perasaan ebrehan ngarangna rasa. teu aya patali sareng carita sanes atau nepi sajarah sanes teu ngalalakon kitu panyanyiannya janten sajak teh papasinganna teh mung dua Mohon. epik sareng lirik Gampil pisan. pisan teras hoyong naros teh dupi sining sajak upami dianalisis sapertos kumaha wae sih unsur intrinsikna anu mindeng tiasa digali ku urang gitu tidak sajak eta sarangan Upami dina unsur intrinsik sababaraha hijinya aya sapertos ayana simbol, teras wirahma, tema atawa jejer, gaya basa, sareng imaji. Nah eta teh lebetna kana unsur intrinsik anu aya dina sajak. janten upami numutkeun teteh nembe nya aya imaji hartosna dina sajak mah tiasa ngahudang imajinasi anu langkung luhur gitu pangintennya malihan mah panginten sajak mah dina nafsirkeunana oge tiasa langkung bisa tafsiran panginten Mohon janten multi tafsir gumantung kanu macana. Ya sapertos tema dina hiji sajak bisa nimbulkeun tema anu benten. Ya saur si anu
oh iya mah temana sosial. Saur si anu ih sanes da ieu mah ngeunaan cinta misalnya. Oke, Saur si anu ih ieu mah ngeunaan kasih antara anu padahal eta teh sami wae dina nas-nas Laras nama. bisa. Jadi gumantung kana nu macana. Tik uih deui diwangsulkeun deui kumaha anu Maca. macana. Terasa nih tehnya dina maca sajak kan urang mah sok ngapresiasi sajak teh sok resep geuning ningali anu maraca sajak pariasaan numutkeun akang ya dupi maca sajak teh naon wae nu kudu diperhatoskeunana manawi Masih aya ekspresi sareng urang ngaleupan. Anu pertama urang kedah ngaleupan naon eusi sajak. Dimulai ti judul, padana dibaca, oh ieu teh alurna kemana, ieu teh rasana kumaha, nah sedih, nah gembira, gitu. Terus anu kadua teh aya naon tadi teh ekspresi. Terus teh leres ekspresi ekspresi teh aya dua, bagi aya dua, aya mimik sareng hiji. Mamimik mah kan pas mall, ya. Mamimik mah gestur. Terus anu katilu teh aya intonasi kedah merenah sareng sajak. Upami sedih, sedih kayak mohon. Itu kalau itu dugikeun ka kieu nya bapak kuring pae begitu pengen tanya untuk sama kirang merenah sawendak mohon ya. terus kumaha deui intonasi ekspresi ngalenyepan mah tangtos saupami urang tos maca biasa aya ngabudalkeun eusina teh leres merenah tah sakumaha nu ku urang di pika uningannya kan dupi sajak teh tiasa dibaca sapertos ilham kitunya sapertos nembe marhatoskeun hafal nu kudu diperhatoskeun anu kadua deklamasi panginten tanapi di palar teh aya musikalisasi aya musikalisasi dihaluangkeun jeung dramatisasi anu didamel hiji pintonan drama tah anu ilahar dicandak atanapi dipintonkeun mah biasana maca sajak we panginten eteh kantos maos sajak Tos kalau kesan kamari jantan pinunjul. alhamdulillah tiasa jantan pinunjul Sajak lagu wajib Godi Suwardi. Ting kelentrung sora lodong teka bilang nu ngepung sakuriling bungki. Gumuruh soraning lodong ngagoronggong tina jantung gorowong di laung-laung genggerong. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Mangpirang lodong ngalayang warna-warni, urung herang jeung tengah karna dapuran nanging anteng tingko. Padamu negeri kami berjanji. Lodong pada lodong, lohong jeung lodong pacowong-cowong, jeung songong pabohong-bohong, tesalem tangkong kalikong, tahariwang jeung songong pabohong-bohong.